Nabi urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab kuresnya bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibu Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin taun gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 Ari bilangan tahuna 500 cariosna 70 panambihna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kecatur ningal cahaya mani mampur di bumi urung mancur parangina Kanjeng Nabi jatni kapinuku puji pinter tur gede kawani sabarnya kasasani keur 4 tahun yuswana dibersihkeun manahna Nabi dibelah dadana malaikat nu melana Jibril kadua rencangna Mikail jenenganana ngeusikeun kana manahna ilmu hikmah sapinuna tuluy dada Kanjeng Nabi gancang dirapetkeun deui sarta tengah raos nyeri dicap ku hotamin Nabi Rama Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun 2 sasi kaunggulkeun kagenep taun yuswana ditiar pupus ibuna Nabi dirorop eyangna Abdul Muthalib asmana keresana Rabbul Alamin Kanjeng Nabi nu prihatin Yuswa 8 tahun yakin eyang mulika batin sabada wafat eyangna Nabi dirawat pamana Abu Thalib kakasina saderek tegas ramana